Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala nuril anwar. Mun bahasa empang salimatu kieu, ya Allah mugi anjeun ngadugikeun rahmat ka cahaya di atas cahaya. Sadaya cahaya, sadaya sumber cahaya bahkan nu aya di alam dunia mustahil mungkulan karena guluburna cahaya nu kaluar tina dohirna tina jasadna Kanjeng Rasul. Tilu wengi sadaacan Kanjeng Rasul lahir, malaikat sanes mungkul hiji puluh ratus ribu tapi jutaan malaikat lungsur di langit rek mapakeun ngiring gembira ngiring seneng karena naon, karena prosesi kelahiran Kanjeng Nabi. Ngaguluburna jutaan cahaya nu kaluar tina jirim malaikat itu teu mampu mungkulan karena hebatna cahaya nu kaluar tina jasad Kanjeng Nabi. Mawi geuning dina nadong tareh aya emut keneh rupina masadayana oge. Siti Aminah misaur watos babarna kacatur ningal cahya meningan pur di bumi urung mancur. Tuh ibunda Kanjeng Nabi Sayyidatina Aminah begitu bro Kanjeng Nabi kaluar tina rahim sakadapan mah ibuna ku anjeun teu tiasa ningali jasadna Kanjeng Nabi. Sakadapan begitu bro nu kaluar we ukur ngaguluburna cahaya tujuh ka sapatala langit tujuh parat ka sapatala bumi tujuh. Nah aya manusia mulia siga mustahil aya. Nembe sabalih riwayat Sayyidatina Aminah nembe biasa terang rupina Kanjeng Nabi teh saparantosna dieyong-eyong ku Sayyidatina Hawa. Siti Hawa ieu budak hidup Aminah. Bre nembe kan begitu bro masa kadapat ukur ngaguluburna cahaya. Mawi upami di dieu ngajarkeun ka urang kalih dunia ulangan sebatas kepentingan jangka panjang arina impihan. Tapi eta nadong yakin kudu sing apel sing sakulit sadaging dina jajankeun anak turunan urang sing samaotna ka bawah. Nadong anu siirana Siti Aminah misaur watos babarna kacatur di bumi hurung mancur eta teh lain ngan ukur dilarakeun mungguh karya sastra sairan sastra. Tapi dumasar bukti sejarah, dumasar fakta nu aya nu mustahil bisa diungkulan kunaon makhluk aya nu salian di Kanjeng Nabi mustahil aya nu ngakuran guluburna cahaya kanabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji cahaya di atas cahaya. Nu kadua wasirin asror rahasia sirte rahasia asror tina pang gede-gede na tina pang rahasia na gitu. Nah atuh nu ngaranna bahasa urang teh the king of mystery. Gitu lah. Penuh misteri kenabian. Misteri nu aya di Kanjeng Nabi sanes unggul nalika Nabi Rasul tos diangkat janten Nabi Rasul kenging mukjizat tapi bisa seacana pipina dieu keneh geus penuh dengan misteri. Naon geuning dina nadong saterasna ya teh babar taya kokotoran orang tos kenyinya pitan so calir kenyipatan sarta harum
obrolan logika. Ulah wakang ngobrolkeun ngeunaan wahyu, ngeunaan mukjizat Kanjeng Nabi numpang agung nyaeta Al-Qur'an. Da geuning bukti ayeuna mah urang boro-boro morehan eusina Al-Qur'an. Teu sakedik jalmi nu teu apal alif bingkeung-bingkeung aja. Di abdi santri abdi aya sakelas anu diburuk teu meunang kudu sejen ka bapak abdi. Sanes urang jauh punten ngan wali sebutkeun urang mana-mana mah ngan jelas urang Tasik nya di aya dulur tadi dia. Kelas 3 SMA, kelas 3 SMP. Cik sok baca Fatihah, gorolang Fatihah bari deui PKB maca Fatihah naogeuna. Tos, cek abdi teh kirana bingung budak. Antara bibir jeung celokna asa teh akur ieu. Nya penasaran ku abdi dititah maca deui surah 3 panjang. Sok maca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, qul hu. Apa disebut qul hu? Qul hu. Eta sami ngagorolang bibirna tapi eta panon menentup kana Al-Qur'an teh akur antara bibir jeung panon. Curiga abdi beuki gede dituju ku abdi. Hari ieu naon huruf ieu ngaranna? Eta nyebut kopoe pahili jeung iya. Ai ieu naon dituju kana hak pahili jeung lieur panah. Punten eta teh di sakola nu nganggo embel-embel Islam. Saestu abdi mah. Abdi itu maksud ngagoreng abdi jadi urang Tasik ayeuna mah. Ngan bayangan abdi waktu abdi ngingin pun bojo nikah. Ceuk bayangan abdi bagja kuring hirup di kota santri. Abdi 16 tahun di Yogyakarta rengsek kuliah teh teras betah lumen-lumen di ditu. Da abdi mah tara nyebutkeun urang Ciamis da terkenal Ciamis. Nyebutkeun teh urang Tasik we. Eta teh lamun nyebutkeun urang Tasik patarosan urang itu teh balad kuliah. Sebelah mana Miftahul Huda, sebelah mananya Cipasung. Gitu. Sebelah mananya Al-Mutakin tah ayeuna. Nu ditaroskeun. Aing teh abdi dikersaskeun ku Allah. Ngadegkeun pasantren jo teh barudak ya Allah ya Rabbana. Santri aki-aki abdi tadi di bawahnya bisa aya nu can kawin tadi jomblo permanen gitu kan gak abdi lain maksud kira-kira dari jeung insyaallah moal eraeun gabungahan ayeuna dan ngaji nage itu aya barang jeung barudak mulai leutik pada eraeun aya barang da lapangan dikersakeun bisa leunyup pirang dan tadi di jalan hirupna jeung abdi hayu we ngajina jeung kuring ka mana-mana nya besok jeung ieu di jalan ngaji sana teh. Alhamdulillah di abdi geus aya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun di abdi alhamdulillah. Luar biasa aya matuskan Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 6 sampai itu. Jangan mah luar biasa geus umur sakieu aya keneh kahayang. Bari geus bener aya geus wani ditah ngadoa ge geus bisa kalian doa jampe dahar mah. Cobi betapa beratnya nguruskeun pendidikan agama di zaman ayeuna. Apa? Mawi ulah wakal ngobrolkeun ngaguar Al-Qur'an atuh mun ngarah di depan mah. Tuh rek ningali agungna Kanjeng Nabi teh nalika Nabi pinabieun keneh baru berat wae geus teu kahati ku apa. Nah urang teu bunga. Nah urang teu ngarasa bagja nalika urang nepi ka nyaah ku anjeunna nalika urang di bener-bener dipusti-pusti teu aya umat manusia di kolong langit jagat ieu anu dipusti-pusti ku Nabi Rasulna kajaba umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bareng bubrang lahir geus bareusi geus dihitam geus sareungit kumpulkeun ku akang jeung teu jelema nu rek ngalahirkeun tong loba teh bisa kecamatan Tawang we sensus di rumah sakit ieu sensus ku Pak RW ibu anu rek ngalahirkeun teh video rekam nah baru bubrang lahir geus dihitan lalaki teu aya tah
tumpul siga kieu teh simkuring akang sakaya kabeh ge barang kubrak teh bau hina kotor bodoh kamangka ku Kangjeng Nabi mah didama-dama Kangjeng Nabi waktos bade pupus wae nalika rohna tos nugikeun kana dada Anjeun Nabi warangan nimbalan ka Ajroil heula kami capek renghat ranjungna dina lebah dada nu disebat saha urang ka lain batur urang sanes sawahna sanes kebon korma sanes kontrak rek siga kumaha umat kami isuka ya Allah ya Rabbana dugi ka kunjukan ka Allah mugi anjeun nibankeun nyerina sakaratul maut umat abdi pikeun abdi wekeun ku abdi cukup nu nanggungna bisi umat abdi cilaka disoledan kana pamurtadan nalika keur sakaratul maut. Nah aya nabi nu siga kitu sanes ngaleuntikeun nabi rasul nu sejen naudzubillah da mustahil aya nabi rasul nyieun doraka tos dimaksud ku Allah ari dimaksud teh boro-boro nyieun doraka ngertekeun doraka ge moal ngan onjoyna Kangjeng Nabi nabi rasul urang mah nalika anjeunna bade wafat ge disebut teh urang pada ibu urang mah bareng lahir teh geus sabalik terus babar loba kokotoran ay urang empang mah kitu orok tacan di sepitan panonna loba cilehan awak pinu babauan mejeuna urang mah kitu pisan keur mah keur urang tina tempat anu hina dijieun tinu hina dimuliakeun teh dikeresakeun ku Allah dipaparing hidayah jeung taufik eta nikmat nu kacilan gedena kamangka eta mieling mulu dan geus 70 kali geus 50 kali geus 40 kali Gusti sakalieun nu nanu pardu ge benhara rese kale teh wenceng kale baras selesai nya itu nyebar baras kumaha da cek teuing hayya 'alas shalah dikir al-islam akang dikeresakeun keur barang dama dipayun langsung wudu atawa wudu deuleuh eta pan ngabahuhai heula kamangka teu aya dalil nu ngenteng-ngenteng pikeun ninggalkeun salat 5 waktu ulah boro ninggalkeun jang nyapirakeun dina ngengkeng leuweung ya abdi kana salat tara kaliwat ngajelaskeun punten ya we atunya duka geus 900 beunnya ajengan ngobrolkeun kana bab salat abdi mah teu mikirkeun akan kana khusus ulah anak mah da abdi centang tiasa khusus minimal ayeuna berpikir urang daengna nandungan kana waktu kana pangro salat laladanan mieling maulid nabi teh ayeuna siga kitu atuh urang lamun dipapandekeun ieu ramo bahwa ieu ramo teh adalah rukun Islam syahadat salat zakat puasa haji akan liribaratnya di handphone teh awak urang berarti lamun jelema nyekel pageuh kana rukun Islam anu 5 insyaallah hayatus salam mautus salam hirungna bakal salamet mautna salamet dan diaping dijaring ku agama terus yakin ayeuna eueuh haji umroh eueuh haji umroh nu kalima mesin dina boga duit nang imah mung we nyaah ceuk-ceuk teh lah abdi teh sanes teu hoyong ngan lebaran jam ustad ari murilingan kapah 7 kali beli 20 juta mah arek kewe abdi mah jeung budak di alun-alun arek jadi kitu umroh ari jeung budak TK di alun-alun da moal balas ibu ieu mah kajeun eta jalma maot boga hutang langsung ka Allah mun teu haji teu umroh bari geus bisa tapi aya keneh harepan
eta jelema bisa keneh ngaleupangan make propaganda agama da aya keneh opat sahadat salat zakat puasa dan teh nu kaopat ge mung ieu mah saking baongna jelema lain teu apaleun neraka teu puasa teh balas mung we jam 8 di bulan puasa nu kamari geus nyung salimi deubeuh tamah jeung kopi tamah jeung udud tuluy nyempot di imah bejang-bejang isi aya tatangga bapak mah keur eueuh keur ngemen balas ibu doraka pasti ngan aya keneh sahadat salat zakat aya keneh dicekel ku agama beres deui wae nu katilu zakat hayang teh dibere we namprak mun geus bisa ge dielingan kita zakat teh nu gawe aing nu ngesang aing ngurudeg hulu aing mah nya geus sukses kasihikeun ka Basnas aya jalmi nu sigas kitu aya seueur sanes seueur barakah berarti tinggal dua leres tinggal sahadat jeung salat lamun teu aya salat nu 5 waktu kira-kira ieu handphone rag-rag mah rag-rag tah kitu kan sanajan pangkatna luhur bandana ngaleuya dihormat didama-dama di dunia ngan eueuh salat nu 5 waktuan hakikatna keur diragratkeun ku Allah di dunia para teu ka akhirat da eueuh jelema nyekel ku jempol mukul eueuh maka tong aneh tong heran kajeun dohir jelema eta senang jelema eta bagja pasti abdi mah pasti hirupna bakal netes soplek mencak semplak badina moal papanggih jeung katenangan maot lain maot paeh status oge paeh pasti dicilat kalian pasti atuh balik dulu dan ayeuna teh aya ngerenyah hayang ngadunan salah terus tingali Kanjeng Nabi dosana tos dimaksud mustahil nabi cilaka di akhirat sahabat nabikeun kana ya Rasulullah anjeun teh kakasih Allah kunaon bet anjeun teh tempat teu eureun kunaon anjeun teh tobat teh teu lireh-lireh padahal anjeun mah tos kantenan di surga malih anjeun mah kege nyampaatan ka abdi sadaya aya naon atuh anjeunna ngawal gampileun bisa sabab kami gede rumasa eta dititah ku Allah kan kieu atuh ai urang mah beujeuhna nu sagala dihesekeun teh beujeuhna kakak da urang mah hirupna dibalik lain gede rumasa tapi rumasa gede urang mah terus teh